Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang di serang sim kuring alapakir di nararaga orang belajar ngaos kitab Sapinah salah sewios kita bang dios di pesantren dengan lingkungan logat Sunda ajang kana pasalan bae dibahas dinten ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari hiji pasal martelakeun waktuna salat. Awqatu sholati ari pirang-pirang waktuna salat eta khamsun aya 5. Awal waktu duhri ari ngawitanana waktu duhur eta jawalu syamsi lingsirna panon poe wa akhiruhu sareng akhirna waktu duhur eta masiru dilisai ayana kalangkang hiji perkara mislahu saupamina eta perkara goiro dilil istiwa angin salian kalangkang anu mancaran anu tengah-tengah. Di dieu waktosna salat aya 5 magi salat oge diwajibkeun di sadinin sawangi teh 5 waktu. Di dieu ge waktuna ge aya 5. Nu kahiji waktosna lohor dikawitan ku lingsirna panon poe diakhiri ku ayana kalangkang hiji perkara eta satangtung sami sareng eta perkara. Sapertos contoh urang nancepkeun tumbak jangkungna sameter kalangkang si eta tumbak sami sameter berarti tos seep waktos lohor gitu. Upami si kalangkangna kirang ti sameter berarti masih kene aya waktos lohor sapertos kitu. Lajeng wa awalu waktil asri sareng ari ngawitan waktu asar ida soro dilukuli syai'i di mana-mana aya kalangkang hiji perkara mislahu saupamina eta perkara wajada sareng tambah tempatna eta sekolilan sakedik. Di dieu musannif nerangkeun yen waktosna asar teh di mana-mana kalangkang sami sareng perkarana. Sapertos contoh urang masangkeun tombak jarakna sameter kalangkangna sami panjangna sareng tombak eta berarti eta tos ngawitan netepan asar. Wa akhiruhu sareng ari akhirna waktos asar eta gurubu syamsi surupna panon poe. Janten tos panon poe tos aya tos surup gitu. Wa awalu waktil maghribi salajengna ngawitan waktu maghrib eta gurubu syamsi surupna panon poe wa akhiruhu sareng ari akhirna maghrib gurubu syafaqil ahmari eta surupna mega beureum. Di dieu waktos maghrib musannif nerangkeun dina kitab Sapinah nyaeta di mana-mana tos surupna panon poe eta awalna akhirna teh di mana surup mega beureum. Tah sakedapnya maghrib mah waktosna dang setengah jam gitu ka isya deui gitu. Dilajeng mana nama teh wa awwalu waktil isya sareng ari ngawitan waktu isya gurubu syafaqil ahmari eta surupna mega beureum wa akhiruhu ari akhirna waktu isya tulu ul fajri eta naekna tulu ul fajri sodiki eta naekna fajar sodik fajar anu bener. Tah di dieu waktosna isya nyaeta ti kawit surupna mega beureum dugi ka
naekna fajar shodiq. Wa awalu waqti subhi sareng ari ngawitan waktu subuh eta tuluul fajri shodiqi naekna fajar shodiq wa akhiruhu sareng akhirna waktu subuh tulu syamsi eta naekna panon poe tuh tos panon poe caang eta tos akhir subuh. Lajeng al aspaku ari pirang-pirang mega eta salah satu aya 3. Tadi teh urang teh aya mega beureum aya disebatkeun teh nya mega teh aya 3. Salah satu aya 3 ahmaru kahiji mega beureum wa asbaru kadua mega koneng wa abyadu katilu mega bodas. Al ahmaru ari mega beureum magribun eta waktos magrib. Wal asbaru sareng ari mega koneng wa abyadu sareng ari mega bodas isyaun eta waktosna isya. Wa yundabu sareng disunatkeun ta'khirus sholatil isya'i ngahirkeun netepan isya ila ayyagiba nepi ka surup sapakul asfaru mega koneng wal abyadu sareng mega bodas. Di dieu diterangkeun yen mega teh aya 3 mega beureum mega koneng sareng mega bodas. Mega beureum eta waktosna magrib mega koneng sareng mega bodas eta waktosna isya. Sareng disunatkeun ta'khirus sholatil isya ngahirkeun netepan isya nya duwi kasurupna mega koneng sareng mega beureum. Sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.